Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Al-mukarramun para bapak ibu sadayana, alhamdulillah dina wengi ieu urang sadayana tiasa keneh riumung pulung pambrok jonghok dina raraga rutinan nusok biasa dina wengi naon ibu ieu teh wengi Rebo kalayan mudah-mudahan sadaya ilmu nu bade didugikeun ku simkuring Allah maparin ilmu anu mangfaat ka urang sadayana nu ngajadikeun cacaang di alam kuburna, nu ngajadikeun pedoman kanggo kahirupanana. Sabada kamari ngadugikeun perkawis timbulna dosa teh tina dua. Nu mana nu dua teh hiji nu timbulna tina syahwat eta diarep-arep pangampura Allahna. Ngan aya dosa anu berdasarkeun berawalna tina katakaburan eta mah justru sesah ibu nampi pangampura Allahna. Ari jalmi nu ti soledat mah jalma nu kasalahan mah Bu, urang ge sok manusa sok bisa ngahampura. Mun batur boga salah ka urang teu kahaja Bu, jeung dihaja kira-kirana beda henteu panarimaan urang. Bedanya batur ka urang naon teu kahaja ngadupak, ibu nuju barang tuang tuluy we kadupak ibu ragrag piring nu nuju dituang ku urang tuangeun nuju tuang nu aya dina piring ragrag sok gede ngahampurakeun bae ika naon mah teu kahaja mah. Tapi lamun dihajakeun kira-kirana ibu nampi teu pangampurana aya keheulna nya Bu, sabab manehanana ngahaja. Pun demikian dasarna nu tadi didugikeun dina nu kamari dina maqalah nomor 8 bahwa setiap maksiat nu timbul tina syahwat diarepkeun pangampurana, namun dosa nu didasari ku naon ku takabur maka bakal ngajadikeun hesena pangampura Allah. Kanggo salajengna di dieu didugikeun maqalah anu ka 10 an ba'dil juhadi katampi ti sabagian ulama juhud. Di dieu didugikeun ibu man adna badan ban saja manu migawe kana hiji dosa. Wa huwa bari eta jalma migawe dosana yadhaku bari kaayaan seuri Bu. Dosa tapi seuri. Aya ibu nu dosa bari seuri. Pagawean urang sanes ibu cacalakatakan keur susurian si Ece teh. Pek teh keur naon? Ngobrolkeun tatangga, ngobrolkeun salaki, ngobrolkeun kagorengan dulur, eta bari susurian. Aya nu kitu ibu aya. Ta eta teh ibu di dieu didugikeun man ana badan ban wa huwa yadhaku. Fa innallaha maka sanyana Allah yadhulu ngasupkeun huka eta jalma anaro kana neraka wa huwa yabki. Eta jalma bakal diasupkeun ka nerakana bari ceurik cenah Bu. Bari naon cenah Bu? Lamun seuseurean wae di alam dunia kadituna teh ceurik di akhirat. Ulah boro-boro ning di akhirat ibu we ayeuna geus seuseurean wae biasana sok aya sedihnya. Nah gitu Bu. Jadi ari ceuk saha do sumbang mah hirup mah aya heuheuy aya deudeuh. Ari ibu loba heuheuina loba deudeuhna.
Loba heuheuna alhamdulillah loba bungah batunya. Ngan di dieu didugikeun bahwa di mana-mana jalma anu migawe hiji dosa bari dibarengan seuri wal halu annahu yaprahu bitahmilihi ku migawena teh eta teh bungah. Jadi naon Bu? Migawe dosa bari kaayaan bungah. Tadi tos kagambarkeun teu? Aya bahkan hiji nu keur ngobrolkeun batur saruri eta Bu. Teu karasa ti jam 10 keur moe naon popoean ibu nepi ka lohor da teu karasa. Bakat ku bungah eta bakat ku seuri Bu, tapi dina pangajian dibere sajam ge, sajam teh 60 menit. Heuh ayeuna ge 70 siki ngaluwihan menitna. Nudukeun naon Bu? Di dieu manusia dina keadaan bungah sok poho kana waktu termasuk kana poho kana dosana nu dipigawe ku eta jalma. Maka jalma nu migawe dosa bari kaayaan seuri Allah bakal ngalebetkeun kana neraka bari kaayaan ceurik Bu. Naon margina Bu? Sabab di dieu didugikeun li anna haqqahu sanyana hakna tina dosa. Ayandama kuduna mah dosa teh sedih Bu. Uyandi hakna dosa teh naon Bu? Sedih. Lamun jalma nu iman mah lamun gawe dosa teh sedih. Ibu-ibu, aya tas dosa sedih henteu? Ibu, tas parasea jeung salaki osok sedih Ibu? Osok sedih. Ku sabab naon eta? Nalangsana teh asa diteung-teuingkeun atawa inget kana dosa. Tah lamun belajarna kana dosa itu halus. Tapi lamun ceurik sedih ku sabab kalakuan salaki asa diteung-teuinganeun eta mah lain jadi pahala, kalah anger jadi dosa. Maka sedih berdasarkeun dina ngalaksanakeun maksiat. Kudu sedih Ibu Gusti nu agung. Loba kene dosa nu dipigawe ku urang nu can bisa hadirna sedih dina dosa. Makan aya zaman nu kieu Ibu. Si Ece seuri pokona mah geus puas cenah Ece. Naon kitu? Ku urang geus dicarekan lak-lak dasar. Ayeuna mah puasna kuring teh geus kacumponan. Aya Ibu nu tas nyarekan bari puas aya teh aya. Cik ai eta dosa kira-kirana dosa punten ai nyarekan ka batur eta dosa henteu? Berarti aya jelema nu ngalaksanakeun dosa bari kaayaan seuri eta jalma bakal diasupkeun ka neraka bari kaayaan ceurik. Allahu akbar Ibu. Oh sok Ibu ceurik tara Bu? Ku sabab teu boga duit apa ku sabab dosa? Ku sabab boga duitnya. Di dieu awasnya punya di dia didugikeun sajalma nu ngalaksanakeun dosa bari kaayaan seuri Allah ngasupkeun ka neraka bari kaayaan ceurik. Naon margina? Sabab eta jalma teu ngalaksanakeun hak dina dosa. Naon hak dina dosa? Nalangsa. Kuduna mah boga we dosa teh nalangsa. Nu kadua Ibu, wa yastagfirullah sareng limana-mana jelema hakna dosa teh naon? Menta hampura ka Allah. Kari-kari eta jalma menta teh mah menta hampura ka Allah boro-boro nu aya makalah bungah. Tah eta teh naon Bu? Maka jelema eta geus ngalaksanakeun kasalahan. Hiji kasalahan dosana, nu kadua teu rumasa dosana. Berarti dua Bu. Kumaha dosana Bu? Hiji migawe dosana, kadua ngaleungitkeun kana hukumna. Uyandi Bu. Lamun urang ngalaksanakeun dosa terang eta dosa. Terang eta dosa. Aya nu nganggap dosa jadi teu dosa aya teh aya. Uyandi, aya jalma nu gawe dosa teu nganggap teu karasa dosa aya teh aya. Ibu lamun ibu ceuk paribasana naon Bu, dosa nu gede naonnya Bu?
lamun dosa, lamun ibu migawe bohong, lamun ibu gawe bohong ka ustad, kira-kirana asa dosa henteu Bu? Henteu cenah, dosa ka cida eta. Ari ka salaki kieu punten, ka Ustad Dani atawa ka abdi ibu ngabohong asa dosa teu dina hate. Dosanya sieun ka panggih bedanya. Tapi lamun ngabohong ka salaki eta dosa henteu? Asa henteu eta mah nya. Atawa dosa ka budak punten ngabohong ibu osok tara Bu? Asa dosa henteu? Bahkan teu dosa cenah budak mah minta duit. Cuk ibu eueuh. Duit di mana? Maneh mah hayoh we duit. Padahal mah nyekel dina dompet eta aya duit. Osok itu ibu bohong. Dosa henteu eta? Tapi loba jelema menganggap itu dosa, bahkan seserian. Tuh ibu seserian rumasa dosanya. Tapi kalah diterima keayaan seri. Dosa sekecil apapun di mana dihareupan ku seuri dosana dua. Hiji kul sabab dosa, nu kadua ku sabab bungah tina dosa. Salajengna ibu naon deui ibu? Didugikeun deui waman ato'a sahaja manu taat ka Allah wa huwa jeung ari eta jalma yabki bari kaayaan ceurik. Duh ibu. Taat bari kaayaan ceurik. Ibu salat osok ceurik tara? Ibu salat osok ceurik tara? Salat wengi osok ceurik tara? Ceurik Gusti nu agung. Eta jalma dina keur salat dina keur ibadah yabki ceurik naon margina hayaun minallah izin ku Allah can bisa ibadah. Eta jalma ibu keur ibadah ceurik ku sabab izin ku Allah atanapi lain ceurik sin ku Allah tetapi khaupan minhu sieun ku Allah. Sieun ku Allah naon Bu? Taat urang sieun teu ditarima, salat urang sieun teu ditarima, sedekah urang sieun teu ditarima, ibadah haji urang sieun teu ditarima. Osok aya sieun tara? Hese nya Bu ieu. Ternyata hese ibu sesah sieun ka Allah dina taat. Hebat ibu lamun aya jalma nu sieun ku Allah dina kaayaan taat. Si ece teh meuni sieu kieu we tungkul. Izin ku Allah sieun teu bener ibadah. Ibu-ibu nuju ngaos teh meuni kieu we ngupingkeun we teras. Sieun urang teh gagabah dina milarian ilmu. Nuju salat ibu tungkul we sieun. Salat teh naon teu ditampi ku Allah. Ari ieu mah lain sieun ditempo teh kerek we kitu. Di mana-mana jelema dibarengan dina taatna sieun ku Allah, kumaha cenah ya? Jawabanana wa huwa pikeun eta jalma. Punten, qala ngadawu Allah taala. Yadhulu ngasupkeun Allahu ka eta jalma al jannata ka surga. Wahwa bari eta jalma yadhaku bari lebet ka surgana bari kaayaan gumujeng Bu seuri lamun urang di dunia na loba ceurik dina taat sieun teu ditampi ku Allah rumasa diri lalawara dina ibadah ka Allah. Ibu haji tu kamari ketika lebet ka Masjidil Haram ningali Ka'bah sedih teu maji ceurik teu mak ngucurkeun naon ngucurkeun cimata eta ku sabab naon ya Allah ya Rabbi karaos keagungan Allah dina nalika urang dina nalika keur naon di bumi mah usolli fardhu duhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati salat abdi bari madep ka kiblat teh di lembur mah
Kiblat mah di tanah air mah teu katingali, ngan jihadna we wungkul, ngan arahna we wungkul. Di saat ibu mayunan Ka'bah di dinya hate sedih kusabab naon, salila ieu urang bungah dina taat, oge sedih sieun ibadah urang teu ditarima ku Allah. Eta amal anu bakal ngajadikeun lebetna ka surga bari kaayaan bunga. Gitu ibu, bari kaayaan bunga. Aya ibu-ibu nu taat, aya nuju taat teu ayeuna bu? Nuju taat ibu ayeuna nuju ibadah teu ayeuna bu? Bunga henteu? Kade ulah bohong. Bunga henteu ibu? Bunga. Ari pek tepan aya jelema nu teu bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh Pak Ustadani pengumuman. Kasadayana ibu-ibu kanggo wengi Rebo ayeuna pangaosan teh libur, ustadna aya kepriogian. Cuk ibu, alhamdulillah. Aya nu kitu aya? Tah nu kitu teh kudu dipertanyakeun keimananana. Ibu, kudu dipertanyakeun keimananana. Sabab geuning kamari dina kitab sateu acana. Sim kuring samemeh ngaos kitab Nasoih ayeuna dina sateu acana dina kitab naon bu? Sateu acana geuning kamari Su'bul Iman, cabang iman nomor ka-40 teh 46 teh nyaeta bungah dina taat. Urang mah tibalik libur ngaji alhamdulillahna teh. Malam naon deui ibu ngaos di dieu teh? Malam Jumaah pek teh pareum listrik cuk ibu, alhamdulillah. Aya nu kitu aya? Kudu dipertanyakeun keimananana eta. Komo hujan ibu, bereg hujan cek ibu kumaha? Henteu nyebut alhamdulillah mah. Ngan datang we pikiran geus hujan kieu, sieun rieuit, geus gering mah saha nu ngurus anger we sorangan. Tungtungna teu ngaji bu. Padahal kudu rugi di mana urang kumaha teu bisa ngalaksanakeun taat. Kade bu kudu jadi pertanyaan, keimanan urang sampurna henteu lamun urang ayeuna teu bungah dina nalika urang naon gawe taat. Boleh ibu sedih dina taat, boleh asal jalana tadi sedihna sieun ku Allah teu ditarima, isin ku Allah lalaworana dina ibadah. Ayeuna pada umum kieu mah bungah we keur ngaos teh. Ngan lamun keur salat wengi kedepruk bari nangis rumasa Gusti can bener ibadah teh. Rumasa Gusti abdi loba dosa kanu janten Ibu Rama can mulang tarima. Rumasa Gusti abdi can bisa turut kanu jadi caroge jeung loba ngalawana daripada turutna. Sedih di dinya ngadoa ka Allah, ngarumasakeun kagorengan naon ngahinakeun kana diri kusabab can bisa taat, itu mah sae sedih kitu. Allah bakal ngalebetkeun ka surga kalayan bari kaayaan bungahna eta jalma. Kumaha dina pada umum pangaosan seperti kieu saena mah di dieu mah kudu bungah. Sim kuring ge bungah ibu ngiring ngaos dieu patempatan silaturahmi ku pangaosan. Punten upami ka bumi kedah mapai hiji-hiji aya 20 urang ge, aya 25 urang moal cekap 2 dinten bu di papayan teh. Komo nu di papayanana juguhan segala rupa mah moal mahi ku saminggueun bu. Maka bungah nu kajadi nu kacida bungah naon? Allah masihan kasempetan diri urang taat ka Allah. Diri urang dipasihan kasempetan kanggo ngaos ka ieu patempatan. Kamarinya bunya dina cabang iman nomor 46. Kumaha kalimata ahlis li rabbika sumasur bitaatin wahjan bisu'i tub wa antana dimu. Kaopat 46 bungah gawe taatna jeung prihatin nalangsa ku gawe dosana. Tah ibu termasuk kedepruk salat urang dina wengian. Malam-malam tiap malam 2/3 peuting atawa jam 2 jam 3 atanapi sateu acan subuh di dinya urang sedih ka Allah ngadoa ka Allah kusabab lalaworana diri dina ibadah eta teh termasuk naon
termasuk jalma anu gaduh keimanan anu kuat. Jadi Bu, dina maqalah nomor 10 didugikeun saha jalma kumaha Bu anu numutkeun ulama juhud, saha jalma nu gawe dosa bari kaayaan langsa eta jalma ku Allah Subhanahu wa taala bakal diasup punten wihani man ada badan ban wa huwa yadhaku saha jalma nu migawe dosa tapi eta jalma kalah susurian dina dosa bungah ku dosana maka eta jalma bakal diasupkeun ka neraka bari kaayaan ceurik kaayaan langsa sabab hanyakal salami hirup di alam duniana loba gagabah. Jadi loba gagabah dina hirup ibadah di alam dunia teh engke mah bakal ceurik di akhirat. Mata ulah loba teuing ceurik Ibu. Ulah loba teuing bubungahan maksud teh. Ulah loba teuing bubungahan komo bubungahan dina maksiat. Eta teh sok ceurik ka dituna. Bahkan Allah ngasupkeun ka neraka bari kaayaan ceurik eta jalma. Sawangsulna saha jalma nu naon migawe taat bari kaayaan ceurik. Rumasa gagabah diri dina ibadah eta jalma bakal dilebetkeun ka surga bari kaayaan gumujeng Bu. Saha ieu nu ngadawuhkeun nyaeta ulama min ba'di zuhad. Juhad teh ahli juhud. Nu kumaha nu juhud teh Bu? Juhud teh di dieu didugikeun ulama nu juhud teh Bu jalma-jalma dina azkiyah mah pakdu ala qati qalbi kabil mali nu tara cumantel hatena kana harta. Kumaha cenah Bu? Jalma anu tara cumantel hatena kana nu tara inget kana duit, nu tara inget kana dahareun, nu tara inget keur ibadah mah ibadah we. Ai urang keur salat sok inget kana dahareun Ibu. Kok mau Ibu salat aya eta nu ditutup eta dahareun sanes Ibu. Ayo we Allahu Akbar dahareun kabagean moal. Iya Ibu punten atawa aya jalma nu breug tadi hujan. Pas asar Allahu Akbar ka kuping adan. Salat Ibu Allahu Akbar kabiro beres Fatihah breug hujan. Kira-kirana Ibu inget ka Allah atawa inget kana popoean Bu? Tuh eta teh jelema nu naon henteu juhud. Jalma nu juhud mah tara inget kana dunia, tara cumantel kana dunia sumawana nuju ibadah. Maka di dieu mah palanggeranana ngaran ulama juhud teh atanapi ba'di zuhad di antawisna ahli juhud teh naon? Saha? Di dieu ulama juhud teh nyaeta alladina ihtakiru dunya. Jelema Ibu nu ngahinakeun kana dunia. Cik ai urang Ibu kana dunia ngahinakeun ngamulyakeun. Bu, ai urang kana dunia ngahinakeun ngamulyakeun. Ibu kanu naon ngahormat kanu boga kanu teu boga. Kanu beunghar kanu teu gableg. Kanu beunghar berarti urang mah masih keneh ngagungkeun kana dunia. Ya ulama juhud mah teu ngagungkeun kana dunia. Kapan hirup di dunia? Mohon hirup di dunia. Anjeunna ge osok nyanda kana dunia, tapi di dieu anjeunna nyanda kana dunia didugikeun Allahu Akbar. Ngajleng deui ieu kitabna ieu teu jelas socana. Ta Ibu didugikeun lam yuballu biha punten. Walam yuballu jeung tara peduli biha kana naon kana dunia. Teu pati peduli kana dunia teh. Ceuk poean keun melah poean mah engke aya ieu. Baju mah loba keneh ieu. Jelema anu teu pati teuing peduli kana dunia. Ai urang kana dunia peduli mentingkeun atawa biasa-biasa. Mentingkeun kapan urang mah. Kumaha atuh kapan keur di dunia urang teh bal ahizu minha qadara daruratihim. Ulama jalma nu juhud mah lain ulama wa Ibu termasuk sadayana anu juhud mah jalma nu nyokot kana dunia saukuran pangabutuh. Saukuran naon cenah Bu?
saukuran pangabutuh. Ai urang kana dunia saukuran pangabutuh saukuran kahayang. An? Kahayangnya urang mah nya. Kahayang lain pangabutuh. Punten Ibu, ari tuang sakumahaeun? Sawaregna. Ai geus wareg kira-kirana urang sok hayang keneh atawa upami aya gaduh tuangeun geus wareg urang disimpen dibikeun disodakohkeun jang poe isuk. Tah eta teh jalma anu naon? Jalma nu teu juhud. Jalma nu juhud mah nyokot saukuran pangabutuh. Urang mah saukuran kahayang. Wios na Ibu ai bekal jang sapoeun dua poeun mah. Urang mah kapan ayeuna geus teu boga duit. Bisa minggueun ge geus bingung. Komo 4 bulan deui sataun deui geus bingung. Jelema nu juhud mah tara bingung ku dunia, Bu. Urang mah Ibu punten lain batur ieu mah nya, Bu. Abdi ai ngadongeng bojo nu sok kitu da mah. Pak cenah, cenah ari naon? Ari barudak sakola ayeuna SD wae geus sakieu biaya teh. Komo engke budak cenah mun sakola bari masantren atanapi kuliah cenah geus kumaha urang. Sok aya Ibu mikiran jauh kitu aya teh aya. Kakareke budak SD kelas 3, kakareke SD kelas 6 geus mikiran kumaha biaya kuliahna. Puyeng teu sirah Ibu. Makana Ibu ai puyeng kunaon eta? Puyeng teh mikiran kana perkara nu lain pikiraneun urang. Sok Ibu sok kitu nya. Sok kitu. Padahal mah eta teh naon? Jelema juhud mah boro-boro mikiran dunia 10 tahunan deui. Dunia nu aya ge teu kapikir, Bu. Nyanak saukuran pangabutuh we. Eta nu kahijina punya maqalah nomor 10. Hiji deui. Wal maqalatu adiyata asyara jeung ari maqalah nu ka-11 an ba'dil hukama. Saha ari hukama teh? Al aulia, pirang-pirang wali. Ieu Ibu pirang-pirang wali ngadugikeun la tahkiru dunuba as-sighara. Awas ye panyakit urang ieu. La tahtakiru ulah ngahinakeun anjeun. Ulah ngaremehkeun anjeun, ulah ngentengkeun anjeun adunuba kana dosa asigoro nu leutik. Ibu naon cenah Bu? Ulah ngenteng-ngenteng kana dosa anu aya nu sok ngenteng-ngenteng aya pirage sakitu dosa sakitu pirage. Ulah ngenteng-ngenteng kana naon Bu? Karena dosa. Ailata itu tegasna ulah ngitung-ngitung ha kana dosa sigoron kana leutik. Pirage ngobrolkeun batur. Pirage ngalak daun cau. Pirage nginjem senal teu bebeja. Darek dibalikeun ieu. Aya nu sok kitu aya Ibu aya. Pirage nyokot 5.000 tina saku salaki biasana ge datara ieu jelema nu ngenteng-ngenteng kana dosa fa innaha tatasya'abu binha maka eta dosa teh tatasya'abu narima cabang minha tina dosa ad-dunuba kana punten naon ad-dunub dosa al-kibaro anu gede. Jadi lamun jelema ngumpul-ngumpul dosa leutik, lila-lila mah jadi gede. Aya kalimatna geningnya hadis Kangjeng Nabi, la sogirota ma'al isror. Teu aya dosa nu leutik lamun terus-terusan. Kieu we atuh sing nabung ge nabung punya. Ibu gaduh artos unggal poe nabung 2.000 perak sapoe. Lamun sataun sabaraha 360 poe kali 2.000 Ibu boga duit 740.000 teu karasa neuneun 2.000 sapoe
nabung saeutik unggal dinten ibu daripada aya jalma nu daek nabung sakali-kalina boga duit 400.000 teuneun di tabungan teu nabung-nabung bu tungtung mah kalah beak we di BRI teh dipake ATM unggal bulan oge teu nabung kalah seep sami tina dosa oge dosa saeutik maka hukumna dosa punten bu jalma anu gubrag lahir ka alam dunia yuladu alal fitrah kalahiran dina kaayaan suci dina kaayaan bersih dina kaayaan hatena bersih tetapi ku sabab jelema ngalaksanakeun satu kesalahan satu nuktah satu titik satu naon satu kokotor bu ngotoran mang tahun-tahun ibu lamun ngabersihan kaca di bumi mang tahun-tahun teu dikumah sesah henteu bu tah sami urang nu 50 tahun nu 60 tahun dosa ti baheula bisa-bisa hatena jadi poek hatena jadi teuas ku sabab naon titik-titik dosa nu salilah ieu teu ditobatan maka kade ulah nganggap dosa leutik sabab dosa teh nu leutik ge bisa jadi gede la sogirota ma'al isror teu aya dosa nu leutik lamun ngeureuyeuh terus mah kumaha bu aya paribasa geuning sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit cik kira-kirana dosa urang ayeuna seueur dosana seueur amal kasayanana bu seueur dosa poe ayeuna hitung 24 jam poe kamari dugi ka ayeuna 7:30 kamari 7:30 ayeuna seueur dosa seueur kasayan tingali ku urang ulah ngadaguan dihitung ku Allah matak Umar bin Khattab ngadugikeun hasibu qabla an tuhasabu hisab aranjeun kabeh memeh dihisab mending hitung awak bu mending hitung sorangan bu daripada dihitung wungkul sok ibu ge ngahuleng ka warung ibu nyanakan we unggal dinten teu dituliskeun ku ibu kira-kirana pas mayar ngagebeg henteu ngagebeg lamun urang teu dituliskeun mah degeuning sakitu rarasaan mah teu sakitu sami dosa ge rarasaan mah leutik pedaha mah geus seueur dosa urang makana bungan lamun teh mah urang ngalengkahna dituliskeun dihitung maka moal ngagebeg dina waktosna dina poean kiamah teh laksana seperti nu ka warung urang nuliskeun nu boga warung nuliskeun moal ngahuleng pas mayar teh sabab di urang oge aya catetanana awas tadi ulah nganggap leutik bu la sogirota mal isror teu aya dosa nu leutik cenah bu lamun dikeureuyeurkeun bahkan kamari aya penelitian ibu jalmi di Indonesia ibu di rumah makan atau di bumi ibu lamun gegero sok aya keneh remeh tara bu seueur teu remehna aya teu sasenokeun cik lamun di dieu dikumpulkeun sasenok we saimah mun aya 200 imah berarti 200 senok mahi jang sabaraha urangeun mahi jang 100 urangeun mah atawa mahi minimal jang 20 urangeun mah nya di mana dosa ge seperti kitu dikumpul-kumpul leutik geus loba da umur nu lila teh 60 tahun 50 tahun dosa nu terus berjalan bari teu ditobatan maka ibu di dieu didugikeun fa inna habil muwadzabah saestuna dosa nu tuluy-tuluyan alai dina dosa ta'zimun maka jadi gede patasbiru maka jadi kabiratun eta jadi gede dosa nu leutik dikumpulkeun jadi dosa gede wa aidon annaha ajbu istidamatiha tasbiru kabirah fa innal mar'i fil ma'asi kana fil maksiat sami ibu ngajam kana dosa oge hayo we hayang gawe dosa eta teh bakal jadi maksiat lila-lila mah maka ibu boro-boro maksiat niatna ge geus ulah bu niat dosa na ge geus ulah komo lamun ngalaksanakeun kaawonan ngan sawangsulna niat
boro-boro kealusan niat alus ge geus jadi kasayan kumaha diri urang, maka ulah nganggap ngentengkeun kana dosa. Wala kabirata mal istighfar, jeung teu aya dosa nu gede mal istighfar. Lamun dibarengan jeung istighfar, ibu sakumaha dosa gedena urang seueur dosa urang ibu seueur, ngan yakin pangampura Allah langkung ageng. Hiji waktos geuninnya ibu saur naon manehana Firaun ngagorowo ka Musa, ka Nabi Musa, Musa tulungan kuring, Musa tulungan kuring, dugi ka 70 kali minta tulung ka saha, ka Nabi Musa. Teu dijawab ku Nabi Musa, maka saur Allah ka Nabi Musa, ya Musa, hei Musa, Firaun minta tulung ka anjeun 70 kali ku anjeun teu ditulungan, tapi lamun Firaun minta tulung ka kami, maka sakali ge ku kami bakal ditulungan. Kartos Bu, sakumaha gedena dosa ketika Allah langkung ageng pangampurana. Maka di dieu ge kalimatna la kabirata ma'al istighfar, teu aya dosa nu gede lamun dikeureuh ku istighfar. Naon istighfar teh? Ai taubatan, tegesna tobat. Makana ibu cenah kieu dina katerangan bab tobat ya. Sahaja mak nu memeh maot genep jam, sok ibu-ibu dosa we heula, ya Ustaz urang teh dosa we, ngan genep jam memeh maot urang geus tobat, maka pangampura Allah dibikeun Bu. Ahli surga eta jalma genep jam memeh maot tobat. Ngan pertanyaan anak, ibu terang teu maot rek iraha. Mun apa rek maot mah kudu minta informasi ke malaikat Ijrail. Lamun urang apa pi maoteun urang rek iraha mah urang bisa naon? Bisa ngajam rek naon? Rek istighfar we memeh maot. Sedengkeun tadi genep jam atawa satengah poe memeh naon? Memeh maot urang geus tobat, maka naon? Pangampura Allah dibikeun. Maka ibu-ibu lamun hayang pangampura Allah tas ngaji we maot ulah ngadaguan genep jam sajam. Ih hoyong teu Bu maot ayeuna betah keneh di alam dunia, abdi ge sami betah keneh di alam dunia Bu, ngan can gaduh bekal paribasa can boga. Ai ibu kamarana atuh salila ieu can baroga wae bekal kan cenah Ustad daek ngaji ge ayeuna, eling teh kakarek ayeuna, keur ngora ka mana bae atuh. Tah ibukeun bae atuh da bunya Allah mah masihan kasempatan. Alhamdulillah urang mah menjelang tua urang masih kene bisa ngalaksanakeun pangaosan. Insyaallah lengkahna calikna di tempatan jadi jalan tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratna bisurutiha, syaratna kudu dibarengan tobatna kudu dibarengan syaratna. Aya sabaraha syarat tobat teh? Aya li, aya ge, aya ti, duka dituturkeun aya tilu, aya genep, aya 5. Bukti urang teh teu apal. Lain teu apal, tapi asa teu nyaho Pak Ustad ngan poho deui. Heueuh teu nyaho teh teu apal teh ya. Maka di pondok mah sok diradomkeun. Ilahi subuh bari nunutan Bu. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi paham li taubatan wangfir dunubi fa innaka ghafirun dan bil mi anu Gusti abdi sanes ahli surga namung moal kiat nanda
mugi Gusti kersa maparinan tobat ngahapunten kana dosa anu lepat syarat tobat anu sahih aya 5 hiji lesotina dosa nu ti heula 2 neja moal arek balik deui 3 ngangres rasa ketir dina ati 4 lamun dosa nate hak adami menta ridho banda na pulangkeun deui 5 istighfar menta pangampurana ka Allah Ta'ala nu utama ta eta ibu. Jadi syarat tobat teh aya bisaan si ibu di beja anu nya. Hiji naon Bu? Hiji poho deui nya. Hiji eureun tina dosa anu pokona mah geus ngaji mah eureun. Ulah dosa bae eureun Bu. Dosa naon nu sering ku ibu? Dosa ka salaki nu boga salaki keneh mah. Dosa ka budak, dosa ngabohong, dosa ngobrolkeun batur, geus adeureun. 2 neja moal arek deui. Urang ge geus eureun aya namanya teu ngobrolkeun batur henteu keur ngaji mah henteu. Mula ngaji we ustad diobrolkeun. Geus beak deui wae dosa teh. 3 ngangres rasa ketir dina ati, sedih kusabab hese eureun tina dosa, rumasa diri kana dosa. Matak saur Imam Syafi'i dina agama nu pangberatna mah ngecelakeun cipanon kusabab dosa. Osok ibu nangis tara, osok ceurik osok kusabab dosa atawa nyeri hate. Heueuh nyeri hate we urang mah da geuring teh. Teras nu kaopatna naon menta ridho banda, maksudna kudu istihlal istirdo. Menta halal bisi tuangan nu katuang, menta ridho bisi aya barang nu kapake gitu. Terakhir we naon istighfar ka Allah eta nu paling utama. Kumaha ibu cenah urang geus menta hampura ka jelema teh tapi teu narima kana pangampura urang. Ceu hampura abdi pan aya nu kieu teu hayang moal dihampura sing nepi ka dirurub ku taneuh. Beureum ge sok aya nu kitu aya sok aya ibu. Eta jalma ibu urang teu gaduh kawajiban menta hampura deui ka manehanana. Nu penting mah geus menta hampura karep teuing urusan Gusti Allah wae eta mah. Jadi geus menta hampura mah teu dihampura karep teuing Bu. Ba sing emut boro-boro ning urang selaku jelema Allah oge kacida maha hampurana piraku urang nu seueur dosa. Makana kanggo urang sadayana eta pangaosan terang ieu nerangkeun naon Bu? Tamhu asyarul khotiah. Ketika urang bisa istighfar maka nutupan kana kagorengan diri urang sadayana. Wa in kanat kabiratan sok sanajan dosa urang gede lamun tobat mah yakin Allah bakal ngahampura kana dosa urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pil ma'asi kana pil maksiat, baik tina maksiat atanapi dosa naon bae. Dosa nu ngahaja, dosa nu teu kahaja. Aya dosa nu ngahaja ibu? Apal dosa ge tuluy we eta mah ngahaja. Aya anu teu apal. Uluh geuning sugan kitu teh teu dosa. Ta eta mah kumaha Bu? Diharepkeun pangampura Allahna.
Mudah-mudahan nu didugikeun aya manfaatna sakali deui tah sabada nu tadi Ibu sabada minta istighfar sateu acan ngaos sateu acan salat subuh eta dibaca teh. Jadi pembawaan urang teh leuleus hate teh Bu nu baca nu tadi teh. Kapungkur masuk aya meme subuh. Deraskeun we Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummatan sayyidina Muhammad. Osok dibaca eta. Tara di Al Husna, di Manonjaya, di Awipari sok aya. Ke urang di ngadamel atuh itu aya mah. Ikuti heula abdi Bu. Bismillahirrahmanirrahim sareng. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Eta teh doa husnul khotimah dibacana antara adan sareng qomat dina subuh. Adan teras baca doa nembe qomat subuh tah doana nu nembe Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Eta teh doa husnul khotimah. Katalar henteu Ibu? Bade dibaca mun pangnuliskeun. Nah, keun insyaallah ke segan sasi payun pangdamelkeun. Aya kita Pak Ustad di print we dina HP ge seueur nya. Tah eta doa antara adzan sareng qomat dina nalika subuh. Naon padlahna? Maot husnul khotimah. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Khairu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.